Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah nu makawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Rajapati di Puncak Suji. Ayeuna kantun bagian anu ka 16 pamirsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyongkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Rajapati di Puncak Suji bagian anu ka-16 urang lajengkeun deui. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Asa maceuh pisannya da geus moal salah deui pasti garong-garong kompol tanana si begang eta teh. Padahal mah ari gegedug namanya bejana mah geus insap cenah geus tara ngalulugukeun deui kana babadog jeung rarampok nya eta nu ngaran Bajuret. Apana manehna mah geus taubat tapi nah geuning ari anak buahna mah kalah beki mahabu we asa teh euy. Cek wa usro nyaritana bangun anu ngemu kakeuheur tur kaceceub kabegal anu dicaritakeunana ku manehna bieu. Sabot keur kitu celengkeung ti tukangeun aya nu nyelengkeung ngomong. Lain pada ngarariung kitu atuh geus diubaran acan si Sukantana. Seorang aki-aki anu geus kolot anu bieu nyelengkeung teh. Lamun ngora keneh mah moal disebut aki-aki mah. Ngaranna Aki Usin kawilang dipi ka kolot ku urang lembur dinya mah. Parantos Aki tadi tos dibaluran ku koneng gede ngan angger we tapi nama getina terus merebay dina tapak bedogna teh saat-saat ki. Tembal nu sejena bari ngareret ka Aki Usin anu harita nyeledak ngadeuketan ka palebah Mang Sukanta anu masih gegerungan ngarasakeun kanyari dina sirahna. Haling kaluar saware kaluar nakeurna naon di ngadon pating jarantang di imah ari ngadon pating harulang kitu mah sok kaluar ulah loba bating di jero kumaha mun runtung geteh saha nu rek nahan. Cek Aki Usin bari ngadeuketan ka Mang Sukinta gap
leungeunna nyagap kana tatu dina sirah Mangsukinta. Bari pok nyarita, cik mawa cerang kana batok ka dieu nyai, mau cerang. Cek Aki Sukinta ngalieu ka Bikeno, da teu gaduh batok kuring maki aya oge cangkir. Lah sarua wae meureun rek cangkir rek batok oge, pokona mah cai herang we meureun kitunya. Karena naon wae wadahna mah asal ulah kana ayakan da moal pinung-pinung meureun hari cai di wadahan kana ayakan mah sok ganjaan. Geus puguh kitu pamenta ti Aki Usin mah leos weh Bikeno ngaleos ka dapur. Teu lila oge geus ngurunyung deui bari mawa ciherang kana cangkir gede. Saterusna eta ciherang teu dijampean ku Aki Usin. Sanggeus cacap mapatkeun jampe pamakena, tuluy ku Aki Usin diinumkeun. Teu kungsi lila eta cai anu diinum ku Aki Usin teh langsung dipurakeun. Brot. Tatu dina sirah Mangsukinta dibura. Dadak sakala tina tatuna saharita teu ngucur deui getih. Mangsukanta oge jadi jempe teu gegerungan ka Wastati. Kumaha ayeuna karasa kene nyeri sirah si laing teh Sukinta. Saha ngaran si laing teh atuh anu nyana, Sukanta atawa Sukinta? Kajeun teuing lah sarua wae getang. Hambura aing sok salawe nyebut. Kumaha ayeuna nyanyautan keneh atawa hanteu? Cek Aki Usin mencrong kana beungeut Mangsukanta nu harita malik ka Aki Usin. Teu ayeuna maki, aduh alhamdulillah teu karasa nyeri. Nuhun Ki, kuring geus diubaran ku Aki. Ngan ari tapakna mah angger keneh doang gitu Ki. Cek Mangsukanta bari nyabakan tatu dina sirahna. Keun bae ari soal tatuna mah. Anu penting si laing ayeuna geus cager, teu karasa nyeri jeung nyautan jiga tadi. Insyaallah bakal dita deui. Moal kungsi bubulanan oge garing kege. Cek Aki Usin ngaregreugeun kana hate Mangsukanta. Duh atuh nun pisan atuh Ki. Syariatna ku pitulungna Aki. Hakikatna ti nu maha kawasa. Nyatana Gusti anu maha sagalana. Ayeuna Mangsukanta geus cager deui Ki. Sanajan tatuna mah masih keneh can lita oge. Cik nurutkeun Aki, kumaha atawa kudu make cara kumaha? Sangkan lembur urang teu kapalingan deui ku para garong komportanana si Begang. Dalen ukur sakali dua kali apanan kejadian seperti kieu di lembur urang teh Ki. Dihitung-hitung mah geus aya kana 7 kalina. Untung Mangsukanta mah ukur kalengitan duit jeung perhiasan. Nyasatna nyawa mah masih keneh bisa katulungan. Apanan anu sejen mah nepi ka jeung nyawana sagala. Geus meh aya opatan anu dipergasa ku garong-garong anak buah si Begang teh Ki. Cik Aki mah da kolot, istilahna geus legok tapak genteng kadeh. Piraku rek cicingeun wae mah kuring jeung sakabe urang lembur apal. Aki lain ukur kolot nu kajurung ku umur, tapi estuning pinuh ku ilmu jeung jampe pamakena Ki. Cek Wa Usro panjang lebar ngumahakeun ka Aki Usin. Sararea nu aya di dinya kabeh paneutupna museur ka Aki Usin. Aki Usin sajongjongan mah teu waka ngajawab kana pananya ti Wa Usro. Katempo sirahna unggut-unggutan sakapeung gogodeg bari diselang ku gumecrek ku siwel ngaluarkeun dompet bako tina saku kampretna. Terus leungeun kencana rumpa-rampa karena saku kampret anu sabeurahna deui. Kurehel leungeun kencana ngabijilkeun padudan. Terus nyundut padudan teh dibawa. Terus sungut padudan teh dibawalan ku bako. Sanggeus kitu
cekes diseungeut paledug haseupna meledug minuhan rohangan. Atun wae di dinya teh hampir kabeh pating jarekes barasin. Teu kuat ngambeuh haseup bako anu kaambeuna teu beda we jeung bau cucurut kaduru. Eukeur mah eukeur di jero imah teh loba jelema, katambah hareureun deui patengahanana. Atuh puguh we saharita jadi mulek ku haseup tina padudan Aki Usin. Teuh aing dasar aki-aki nurus tunjung. Di tempat halurin kieu make jeung urut sagala atuh loba gaya pisan. Hayu dina urang kaluar din. Cek salah saurang budak lalaki anu aya di dinya. Bari ngenyang leungeun baturna ngajak kaluar ti jero eta imah. Lain ukur budak lalaki eta wungkul anu kaluar ti jero imah teh. Sararea ti sirikna paboro-boro kana lawang panto. Hayang buru-buru bijil ti jero. Teu kuateun meureun ngambeuh haseup bako anu mulek di jero imah. Ukur wa Usro jeung Bikenoh anu caricing keneh di jero teh. Katilu Mang Sukanta nu harita keur diuk nyarande kana tihan. Ari Aki Usin jongjon we ngenyot padudanana. Jiga anu teu mirosea kana kayaan di dinya. Sakitu sabaraha urang jalma sabaraha kali wa Usro jeung Bikenoh ngaberkes bersin oge. Jongjon we jiga nu teu kadengieun ku Aki Usin. Keur kitu pok wa Usro tumanya deui ka Aki Usin. Kumaha Ki? Aya kira-kirana wewongan kumaha cara anu lantip sangkan lemur urang teh teu diranjah wae ku garong komplotna si Begang Ki. Cenah cek wa Usro bari mencerong kana beungeut Aki Usin. Duh hambura wa Usro. Aki teh lain hari-hari tapi memang teu nyaho kana sagarupa anu geus kajadian tur tumiba ka lembur urang. Bakatku katungkulkeun teuing ku ngurus kebon. Na geus lila ka lembur urang sok aya bangsa teh wa Usro. Cek Aki Usin netep seukeut kana beungeut wa Usro. Nya lumayan geus dilaki. Aya we meureun ari kana sabulan mah geus hampir parongpong pangaboga urang lembur teh. Dikukudan terus ku garong balada si Begang. Malah apanan aya nu nepikeun ka ditandasana. Piraku Aki teu ngadenge maki. Jawab Ba Usro ngarasa kesel ku jawaban Aki Usin anu saolah-olah jiga nu teu mirosea hari-hari kana naon rupa anu geus tumiba ka tetangga-tetanggana. Kudan teh bener-bener karek nyao ayeuna Aki mah wah. Saha wae anu dipaehan ku para garong teh eta teh wa Usro. Nanyakeun saha wae ari baju meunah. Ari baju meunah Sidikin Cerum Siah jeung Jang Oleh teh apanan korban kabiadaban komplotan si Begang eta degi. Malah maotna oge apanan patutur-tutur. Ukur selang sabaraha poe Aki oge milu apanan tahlilanan harita teh Ki. Wa Usro ngajentrekeun bari anggar jiga nu ngarasakeun kasebut tatangga tapi nepi ka teu nyaho aya naon kajadian di lembur. Kitu nu aya dina sajeroning hate wa Usro. Baru ambura atuh wa Usro ambura. Aki manyaan karek apal ayeuna lalakona. Sugan teh teu kitu. Sugan teh mah maotan alatan gering atawa naon mah kitu. Nya keun bae danggeus aya mah Ki. Ayeuna mah malikan deui pananya kuring tadi. Cik kumaha carana sangkan lembur urang aman teu ka asupan deui ku garong balad-balad si Begang Ki. Nah saha si Begang teh Wa Usro? Tanya Aki Usin hayang nyaho. Ari si Begang teh
salah seorang gegedug garong gerawat, anak buahna nyebar di mana-mana, hampir kaunggal lembur eta teki. Jadi sebenarnya lain kalembur orang wungkul babadog jeung rampogna teh, si begang oge lain gegedug garong anu ngan hiji-hijina, loba baturna nu sarua jadi gegedug garong. Hari gegedug anu utama nama ngaranna teh si Jumha, lain urang dieu tapi ti itu tuh ti wewengkon Sumedang Cepejama. Nya manehna salaku gegedug di gegedugna para garong anu sumebar ka wewengkon ieu, wewengkon nu aya di daerah Majalaya. Ti heulana mah lain si Jumha tapi bah Jured gegedugna pisan teh. Tapi ayeuna geus insap cenah ari bah Juredna mah nya dituluykeun ku si Jumha minangka anak buah ka hijina bah Jured kitu taki. Cek Wa Usro nerangkeun ka Aki Usin sakumaha nu kadenge jeung nu dinyaho manehna. Wah berat atuh ari kitu mah, hartina eta gegedug garong anu ngaran si Begang teh loba balada tur loba oge babaturan anu satap ilmu pangandiwasana. Acan lamun turun jeung gegedug maranehna nu ngaran si Jumha beuki berat atuh meureun Wa Usro. Cek Aki Usin nyaritana bangun anu dari anaker ari geus ngadengi keterangan kitu ti Wa Usro. Nya tapikeun bae da beda-beda tugas nya tapikeun bae da beda-beda tugasna oge meureun. Maksud kuring teh teu kudu mikiran begal anu sejenna deui ki, anu sok karanjah kalembur urang we di pikiran mah nyatana anak buah si Begang wungkul anu kudu jadi bahan tinimbangan urang mah. Cek Wa Usro nandaskeun gardi gua ki oge ira kira-kira na eta komplotan si Begang bakal kalembur urang deui teh hayang nyao nu kumaha bebeungetanana begal-begal wangkelang teh. Nya biasana mah dina jero waktu sabulan 2 bulan teh 2 kali mah sabulan sok daratang kalembur teh ki. Bulan ieu karek sakali nya penting tadi wungkul. Pokona teh miti penting ieu urang kudu leuwih deui ngaronjatkeun kawaspadaan pikeun ngajaga keamanan lembur. Cek Wa Usro. Aki Usin saragep ngabandungan caritan Wa Usro. Sanggeus Wa Usro rengse caritana pok Aki Usin nyarita. Kieu wae atuh ayeuna mah Aki unggal peuting rek ngilu ngaronda. Pokona saacan eta komplotan si Begang can datang deui ka lembur mah Aki moal eureun ngaronda rek terus we ku kurilingan. Jadi panasaran sakumaha cenah kahebatanana eta garong-garong bari adab jeung terleungeus teh. Sabaraha urang jumlahna eta balad-balada si Begang teh Wa Usro. Ieu bako banget. Cek Aki Usin jadi kahudang deui getih kajawaranan. Memang ari Aki Usin teh keur zaman ngorana mah kawilang saurang jawara anu ilmu pangabisana teu bisa dianggap enteh. Biasana malimaan iki bari awakna jarangkung badag, tapi kuring percayalah pasti Aki bakal mampu pikeun ngayonanna. Nya oge Aki kasebut geus kolot, tapi kuring mah yakin lamun Aki anu turun eta para garong pasti moal kuat ngayonan kadigjayan Aki mah. Cek Wa Usro muji ka Aki Usin lain ukur dina bibir wungkul, manehna yakin sayakin-yakina karena kehebatan ilmu panemu jampe pamakena Aki Usin. Anu pamustunganana Aki Usin amitan ka Bikenoh jeung ka Wa Usro rek balik heula ka imahna cenah. Engke sanggeus Isa rek kadinya deui nya ka imahna Mang Sukanta bari sakalian nyamper Wa Usro ngaronda teh. Wa Usro oge sarua mahena balik ka imahna. Da Mang Sukantana oge ayeuna mah geus teu pikahariwangeun deui kayanana, sirahna geus teu karasa nyeri deui.
cag kayaan di lembur bojong monyet nyaeta lembur nawa usro urang tunda heula. Ayeuna urang nyaritakeun komprotan garong anu dipinpin ku si Begang. Ari si Begang manehna salah saurang balad kapercayaan si Jumha. Lain si Begang wungkul ke gedug garong anu salila ieu sok ngaranjah sumebar ka lembur-lembur anu aya di sabudeureun wewengkon Majalaya jeung sabudeureunana teh. Aya kana 5 urangna anu ditugaskeun ku si Jumha pikeun mingpin balad-balad anu sejena. Tangtuna tempat atawa lembur anu jadi incaranana oge beda-beda. Cindekna sumebar ka saban-saban pakampungan jeung pakemitan. Harita katempo di hiji imah anu tempatna mencil ti imah-imah anu sejena anu aya di eta lembur. Kangaranan imah atawa markas jalma jahat mah geus pasti moal aya di tengah-tengah lembur. Malah lobana sok nyarieun panyicinganana teh sok dileuweung anu sakira-kirana moal kaambe ku pihak anu wajib. Ari eta imah teh taya lian tempat panyumputanana si Begang katut balad-baladna. Wanci pas sore langit masih bengras taya tanda-tanda pihujaneun. Pok si Begang kadenge harita anu keur cumarita bari diuk dina kursi anu di jero imah. Karsa Dule Jamiun Sumed cikan euy bawa ka dieu hasil ngebadog peuting ti lembur bojong monyet teh euy. Aya sabaraha duitna bawa ka dieu. Cek si Begang ngabagi reret ka baladna nu dariuk di handap hareupeunana. Teu leleda kocengkang si Karsa ngojengkang laju asup ka hiji kamar. Teu lila oge geus ngurunyung deui bari mawa kantong kulit sagede hihit rupana beureum. Song eta katong teh diasongkeun ka si Begang. Ukur menang ieu hungkul Kang. Dawuhna naon deui di mana oge. Sok we buka teuing naon eusina mah Kang. Cikan ku dewek kurang buka. Cek si Begang bari nampanan eta kantong kulit. Barang kantong kulit dibuka tetela di jerona aya rupa-rupa perhiasan emas. Aya kongkorong, gelang, suweng, jaba aya duit anu jumlahna lumayan. Dihitung teh aya kan 10 jutana. Lian ti eta aya surat-surat penting jiga nama surat taneuh jeung sawah meureunna. Leuh, lumayan euy. Tah kieu ari usaha. Jiga teu bebeunangan tapi hasilna mun cek kieu. Aduh, teu kawas kamari. Ari bebeunangan meuni sabreg-abreg tapi teu jadi duit. Mantap pokona mah ieu. Loba duit jeung loba emas ayeuna mah. Cek si Begang bari ngarawatan duit jeung perhiasan diasupkeun deui kana wadahna anu tadi. Ari kertas surat-surat nama terus we kumahna dijojowet nepi ka bubuk. Sabaraha duitna Kang? Nah suratanana kala disoekeun geuning. Apana surat penting beureunan eta teh Kang? Cek si Karsa mencrong kana kantong wadah duit anu keur dikeukeuweuk ku si Begang. Penting sote keur nu gablegna. Da teu penting deuleu keur dewek mah. Sok ngaco wae si lain mah Karsa pipikiran teh. Ai nyanya. Sabaraha eta duitna? Jeung sabaraheun kira-kirana lamun eta perhiasan dijual Kang? Tanya si Karsa ngarasa penasaran. Ieu duit aya kana 10 juta leuwihna euy. Ting sabaraha leuwihna mah. Lamun ieu kabeh perhiasan dijual nya moal kurang ari 30 jutaeun majigana. Waduh. Bener-bener mun cekil atunya Kang. Rek disetorkeun sabaraha ka komandan nya maksud deh ka pimpinan pusat ka Ki Jumha arti bikeun sakumaha Kang. Lah
panyesanana we ka si Jumha mah genah galuh teuing urang nu capek usahana manehna mah anu ukur sila beda we 200.000 mah eueuhan we kitu ngomong eueuhan teu beunangan kitu teu beunangan badogna kitu kumaha satuju sare lain kabeh lamun setor ka si Jumha 200.000 cek si Begang memang licik jeung curang manehna mah kagegedugna salawasna tara disetorkeun kabeh lamun bebeunangan babadogna teh henteu jiga nu sejena sok disetorkeun kabehanana maranehna mah sapamerena ti gegedugna nyatana ti si Jumha sabenerna baradna si Begang opatanana oge teu atoh ngadengi kitu tinu jadi gegedugna teh sabab dapikeun maranehna mah moal aya untungna anggar di alasan ku si Begang hasil babadogna teh bakal saeutik gede nama bagian si Begang we maranehna mah bakal kabagian saeutik tah ieu duit ku dewek rek disetorkeun ka si Jumha lobana 1 juta perak lah 200.000 bisi ngambek teuing leutik teuing 200.000 mah tah si laing opatan wayana ku dewek rek dibere 500.000 sewangnya gede sia sakitu oge da teu lila apanan ngabadogna oge kumaha satuju mun kitu cek si Begang bade ngajejar-jejarkeun duit ratusan ribu anu bareureum dina leungeunna anu opatan ukur arunggeuk dari dina jero hatena mah maranehna teh teu panuju tapi rek kumaha deui ari ngaran bawahannya bawahan kapaksa we kudu nurut ngarumasakeun jadi anak buah anu satuluina anu opatan narampanan duit anu lobana masing-masing 5 lembar sewang teu nyaritana naon deui ngan ukur kadenge we sora soang anu reang lapareun can diparang atuh sup we opatanana ngasupkeun duit kana saku calanana masing-masing oh ari penting ayeuna rek operasi kalembur mana Kang tanya si Karsa sanggeus ngarawatan duit bagianana diasupkeun kana saku teuing atunya cik kalembur mana kira-kira anu baris mencekil sarta piasileun cek si Begang kalah malik ngumahakeun ka si Karsa kumaha lamun kalembur anu penting kamar di we Kang nya kalembur bojong monyet da loba keneh di dinya mah jelema-jelema anu laloba harta bandana ge acan kaubek kabeh penting kamari teh kaburu balik manten kadinya di we na oge Kang cek si Duleh ngasongkeun usulanana ka si Begang tapi nalika keur kitu no atuh ari ujug-ujug eta sora soang menirae kulantaran gandeng ku sora soang nya urang cakapkeun we ieu dongeng teh dugi ka dieu keun ieu dongeng dugi ka dieu wae insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna memang sajamit mungkur pamit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.